Kalau kau tuh. Oke, so nah tuh paksakan. Aki. Bawa ke orang. Awak. Bawa ke orang. Jang, akhirnya ujang teh namina. Juned Di mana? di Kaumasan. Hah? Kaumasan. Di mana kau makan? Kemasan. Aduh. Tempura Ki. Ya, rokok sok. Sabulan toko. Oh, sok. Rokok, rokok. Ah, jadi aya tah super ya. Sampai Ki. Sok mana sok. Sok. Salah. Nah, tadi lapang-lapang mungkin kau sorangan. Warung. Aduh, tahu di Ciduan. Ujang, masak sprite. Nah, Sepit Ki. ayam. Baca lah. Baca lah kalau suka gampang akan ya. Sepit. Sprite. Sepit. Sprite. Aki-aki pelit deui. Aing mah teu ditah dihakan, ge mah ditah dibaca heula. Gampang akan bikin ka maneh kabeh kege. Sepit. Sprite. Tadi itu Heula, tempo heula. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Cuma maneh tinggal tah baca heula. Gampang teh dibikin ku aing. Mah boleh bunyiing-bunyiing kieu tuh. S F Spit. Sprite. Ku aing aja. S P R I T E. Jadi Spit. sing bener kayak Suprit anjing, suprit goblok deh. Heuh dibikeun bisa sing bener. Ayo sok baca sing bener, sing pantas teh Iya, kasih. aki mah pelit. Pelit mah. Pelit. Dibikeun ke ku aing. Si Ang kamari minta spit teh diberekan itu. Naon sia? Sing bisa kan? Dia teh bisa Ki. Kieu diajarkeun ku aing atuh. Sok baca deui. Sok baca cenah baca rata cek Ahmad ge. Tong kali cakal, tong kali cakal. Baca. Baca we heula gampang nyakal. Ah gitu nyakal leuwihna sok. Ngeuna, Gui, yoi. komo mau dibarengan ku Sprite mah. Sok. Iya nya. Aing mah hitung-hitung lagu bitaan we. S F I T Spit. Tadi spit lagi. Ngarayu. Itu Lamunang dirayu aing mah moal. Oh, kalau kumaha oge sia. lain ngau lain. Naon ngau atuh? Itu tadi lain ngau. Lain ngarayu. Naon sok. Mana spit Becky? Sing bener ngomong Sprite na tuh. Eta bisa lu kumaha? Sing bisa. Ayo ikut ih. Mana teu bisa nyebut Sprite? Mana teu bisa oge kadang Sprite. Pan orang stilu tioban teh minum spit. Bongan saha? Bongan teu boga duit apa bongan kumaha? Hmm. Apa mana teh boga embe lain? Boga. Jual embe meuli Sprite. Atau jual Sprite meuli embe. Embe na kayak ditanyakeun cenah embung dijual. Anu kumaha? Tampokna mah eta bae lah ngomongkeun embe aing. Embe mah di ditu. Kocok Soalnya apa tuh Sprite. tukaran aing sing Sprite lah. Spit. Sprite. Anu sok pelit. Heeh, Miripna ge bakal pelit. pelit. Nah, eta ge spit gini ka judekeun bae. Dengek. Aing teh Sprite nebetkeun nepikeun korek ke tipel bah mananana. Atuh aki mah urang hayang spit bae di dieu nak mikeun jimat. Jam mana sabulan mana teu ngarokok? Pokoknya tadi we sprit. Gampil Sprite. Sok sing pinter we kan. Ieu ku ih. Sia digeprak wae gerak Sprite teh naon sih? Spit kan dia spit i. Ih, Sia, udah. Maksa-maksa teh sing pinter heula gerak ya orang mah teu bisa Ki, bisa lagi sepit. bisa nanti sama ngakan aja mentanya. Kaki Ahmad tuh, Ki Ahmad bisa maca naon eta teh Ki kumaha sok bacakeun geura. Sprite, Sepit, Sprite. sepit. Tah, deket muka mata. Nah, deketin karena mata, perong, cing deket tak ada. Ada tak? Iya, tak iya, udah mata ini ada. Iya. Tak, apa tuh? Ah, naon ngaranna naon? S F I T spit. Ah, nggak sih ada apa? Oh, deket. Sprite. Lah kukoret, kukoret bae.
kurang kumaha ieu mah. Oh, kaya na Ki Ahmad banyak. Karena speed baik ya. Si Aang kamari kayak mana di speed. Tak yuk. Kurang mereka speed ayo speed secara ya. Da kuing ge diulangkeun. Speed ki. Kuing diulangkeun henteu eta. Dibikeun kuing pek teh tong ka dibuka sia teh. Sing bisa heula gampang muka tuh. Ieu menang muka aing dia. Terus dibuka mas, terus diinum kok aku dibikin sih sana Junednya. Ya heuh kepengen sing bisa. Yakin bisa ya? Heuh sok ka. Nah, Ngajak heula kuing enak mah. Jus lah ya. Sok Jus. jurus beureun. Jus. Mangga. Be susunan coklat hiji. Kawan aja deh. Bikin ki Sebetulnya speed. ini anggar. Tadi mas kalau jus gitu bisa. Jurus naon nu tadi? Tadi jus Sok bintang. jus bangkong budug. Ayo bangkung buduk kumaha kawe ge taruk tukang teh kadu. Bukan pengen tabe lah. Kumaha budug ka mah eta bangkong. Untuk budug ieu. Panggih speed juga. Oh, sok atuh pentas sok. Main ki gitu. Naon wayahna? Pakai bahasa. Kalau mirip aja. Sok. Cusok. Pintar panjunnya. Please deh. Hayang eta dulu. Dikeun aing mah. Bukan menghadirkan ya ki. Sing bisa heula. Speed. Speed. Nilai laki-laki mesti digebok gitu. Sok. Kan dia ke speed. Naon ge? Naon ieu sia.